Kamu gang tali buku pakai tali yang amonon. Parah. Naon deh? Ditungguan. Kabeh. Dikeprakan hiji-hiji. Kulangan mereka ribet-bet digebugan ditonjokan. Yang ini kena sapi ho. Awas. Kebener. Gitu dikeprak-keprak. Bari iya kumaha ieu maksudna ieu kumaha ieu amonon. Yang mesin panjalan ukira. Ieu nama lian saha? Si ieu guling sia. Ieu make naon talina? Cepet. Makanya ini sia. Dientepkeun. Dijejerkeun kitu. Ieu kana ieu kan deui. Anuhkeun. Anak aing, mas parah. Paparon pan dan kieu ieu deuh. Parab teu boga, mangka inggir halipu pagawean bapak si parahna teh hayang ngarit. Umat teuing mah. Tah sapi saayana di akanan. Pindah aja susuna turun jeung ngajuru. Iho otayot pentilna ting sandotol ampun. Deh, keur ieu batang nyeriku masih waduh. Deh, ya ampun, batang nyeri ampun. Kan dewa si parah. Tadang ini men sapina korosong etang na. Deh, mata kuat ieu hot suruh ngalacai jauh. Ini man sapi mak gue jenuh caina. Deh, aku tak nyeri. Kan dia si parah si ampun, masuk kayu ulin punya aturan. Ini udah gelating ampun, deh. Kan dia masih parah si ampun deh. Itu si bapak udah ampun teuing di tiangan nak. Bener barela yang opan. Ampun ek surang lacai dang ieu kumaha main nyeri ieu. Bangker hae dote. Deh. Ini masih parah sih ampun. Rah. Burastina si parah kan, Di. Kan diwa ampun, mah nyeri hae dembang na. Bisa ngalacai jang ieu minuman sapi ge. Parah! Ampun budak wa. Sebuah tadi. Parah! La ilaha illallah, tas tindi. Tas ulin. Ulan ulin. Ngajak sampai tasku masih sia si tas tindi. Tas ibu baturan. Ampun, kan dia naik. Tas tindi sia. Ulin. Ulan ulin baiknya ho deh, sapi ting arau kayak parab. Kan itu dan gitu caina ngagolondrang di datang na nanaonan. Iga hoyong na ampun sia si.
Janjian saja si Bayunya. Dia tuh kenal langsung sama Respal. Iya nyeri betul nambangna datang bulan. Nyawa daerah. Iya betul mau lilit grating ampun kadi yang lagi ser keluar kana ulu hate. Datang bulan meureun ieu. Bulan naon jam Maret teh Februari. Ih, ya si ampun tuh. Iya keren. Mau lilit. Ih. Kadi teh pang meuli ke naon ke sok pake naon ging anu datang bulan head parah. Kiranti oh. Tanah. Kiranti heuh. Meuli sia kadi tuh kasasok di sanu aya di warung. Iya berat. Ka madasim ke tak kabewida ke. Tadi itu. Keur mah ampun sia mah. Iya di duit sana. Geus salah duit tadi sama sia bae. Bebeak. Bapak siapan mangkat ora heuh? Teu nyangwana naon. Ulah jajan teuing. Ampunilah teuing sia si. Pare boga 3 kantong nek dijual deui nya keneh jang sama sia jajan ho. Ampun maka siapan apa teh. Geus mangkat ka ditu agenos. Kiranti hiji. Keur tong ngiclik si anak. Siluman. Yo nah. Siluman. Ini ilok ini daun. Siluman yo nah siluman. Masuk ke di anuan Floridina, Kirantina. Kepuli ka batur oh. Dia kumaha caranya? Kayak ini ya. Tutup. Agak tadi lupa. Senang kasih siluman. Yo nak, mana diuk dia. Cantik juk dia jeung Frozen ujur. Atuh ka di Saya Floridina aingan. Floridina saya. Aing. Sakumaha ieu parah regana? Anaknya nanti Heeh. 10 tadi. Iya Floridina saha? Aing tadi. Ya, dengekeun heuh. Akibat siang ngagegerkeun aing berhubungan dengan si Hamdi. Parah geger kabehannya ho. Tak. Ya mah ampun, saya ke siara. Siang ngagegerkeun di update status dina Facebook cenah. Ibu tiri aku bersama Sokun, ibu tiri aku bersama Hamdi. Nya. Ibu tiri aku bersama Irda, si Irda Duda. Ampun. Saya kayak ujur babaturnya si parah nok. Kayak tadi selemeg dan kitu bunget lagi bengis aja karnivora. Hi, kaji daripada saya jeung Frozen. Parah! Coy! Ampun, just ya. Ampun. Kayak bilang Marus teh popoyan mah. Ieu jeung kurang dan kieu teu sieuna labu Marus. Masuk ngomenya kana. Ika bilang mamah mah repeh keur kandi mah. Aya. Kalau luka kayak Cari cing bewa mah di ari mah. mana nelarna ti dieu. Siluman. Kade kan Floridina aing. Naon deh? Floridina. Ya. Dicokot parah. Oke waras. Koneng masuk tak ampun jangan jadi beteng mama. Jangan nak beteng geng Marus. Koneng mah aya nangka. Koneng deh. Koneng heuh mah pan mulai rada anak beteng na. Si parah mah bandel berarti Marus ampun. Pang mah bandel na. Karakter itu. Itu pan atuh sapi sakandang di paraban cangkang bodin. Atuh muka kang beteng na beteng sapina. Embe di paraban cangkang bodin ting bare lebar masih taripah. Sok ada rangeun beda kayak gitu. Deh. Tekaryang boga anak tarema teki yang barandel. Iya panas mama. Iya, ampun deh. Ih, iku turuna. Ada waktu sini. Hese. Ada ogan. Luhur ndak iwa mak. Aya kan nantak.
Kiranti naon ki beuki nyari ujur beuteungna. Nah. Ulah serenceng. Si parah si kuat. Aduh. Aduh. Parah. Parah si. Ih, budak ieu. Kiras ngiresna ampun si parah si. Parah. Parah. Tas tindi. Kadi sia tah, kadi ya aya urusan. Aduh, mak aduh. Heh. Sia ieu meuli naon sabenerna nasirah? Kiranti kan? Kiranti naon ge beuki mulilit dan kieu beutengna. Iya, kemarin Kiranti berarti bu itu sebenarnya. Duh. Ih, sia ka bener naon ieu. Kan Kiranti. Atuh ge ieu beuki mulilit beteungna batur masuk cenah cespleng minum Kiranti. Tuh kayaknya udah si bu itu tuh melihat saya. Dalam mata bisa dibaca boga mata tante sia sisi dibaca tante. Boga tata mata najwa tah. Mata najwa. Anjing si parah. Gila-gila teuing, ampun. Sia masuk melakukan tindakan-tindakan anu aneh, kriminal. Kriminal. Ih, ka bener da bisi aing salah nginum mentak beuteung aing. Ya Allah, nah kau tuh nanyakeun. Apa sih sengaja supaya rahim aing geser? Berarti itu percaya. Sia mah ami pianakan aing bubarnya mana di anu aneh-aneh. Ih, bener tante bisi sengaja nu kadaluarsa. Bener. Heh, itu sih boga pikiran diatur. Si ayeuna geus boga salaki, erek bebe nanjing sadeui geus jeung si Hamdi, si Sokun, si Dede, si Salam. Ih, sakeun Si puasa. Salam saha? Kami bebe nanjing ki Salam kitu. Geus aing geus nyaho kabeh tentang siang geus nyaho. Nyaho tindi. Tuh geuning kepo. Ih, mata tadi blokir sia temenan ku aing parah. Bodo amat. Bodo amat. Budak ampun wa sia mah anak tere nguntit kana kehidupan Ibu Tiri. Kandi siapa parah Kandi? Bacik aing. Kawanyan beku masih Kandi. Ayo omongan gitu, si ampun gelag-gelag parah. Cicing, si Eka mendi. Hah? Ulin. Iya. Ayo diomongan gelag-gelag kawan yang tinggi endung tere parah. Sesi gila-gila ting ampun. Mata ngurusanan sia iya. Kan balik ke mana? Balik ke aing, balik ke aing. Aku malah guna sia si cerita mana mali Kiranti di anon Floridina. Hah? Gak tak sewot. Tak sewot. Si yang di ngolah sate aci si Ida sama sambutut. Tak tinggal door bom. Ya, siang minum. Ya diinum ya. Ya. Ku mana di anon Floridina? Kan itu tak sewot. Tak sewot. Ku maksudna ha? Si jajan di sebehan. Ih, Terboga mah kosong. kelakuannya udah berarti si ampun jeung saha sia. Balik deui ka ditu ka kolot sia heuh. Ke Sumatera. Sesi gila-gila ting ampun. Emang bapak saya pinter ngasab? Henteu. Tadi ngasap. Selama ini kan jajan ti saha? Ti kami pan. Puasa eling. Kula sok ngawan yang ting ke kolot. Ya ger. Ya diinum ya. Kusi aja diinum ya. Ih. Geus tah mah diurusan si parah, mata ngurusan si parah. Bukan. Memang kakak Jakarta. Ah tinggal door bom. Anu si parah no. Kalau jadi selemeg. Eta karnivora. Action. Pandan kieu eueuh, aya sakit paparon mah. Paparon, ngarit leuseuh. Da sapi batu ngaranna nage. Tuh mata di kedukan ieu. Ah, bilan.